jalan anu panjang anu ngabentang nu ngahubungkeun kota Lembang. Kota Lembang nu aya di Lembang, aya di Cibodas Lembang. Kota Lembang, kota para wisatawan. Kota Lembang, nu ti sukakna, ti siklukna, jugjugan bararea, hayang wisata ka kota Lembang. Kota Lembang, kota para wisatawan, di desa, di kota, pada datang ke kota Lembang. Tah abah ayeuna mapir pasir mapajunggrang tujuan kota Lembang. Kota Lembang, kota pertanian. Tuh tingali tanahna anu subur teh terjadi rumputna ditutup ku plastik supaya rumputna terjadi teu ngaganggu, teu nyorok kana gemuk anu rek digemukan bangsa palawijana. Anu ieu mah menjadina mah pasti subur sabab rumput-rumputna terjadi. Tinggal itu numrak engko, nanam engko, nanam saosi, nanam bulko, ieu nu nanam waluh Cina, tingali waluh mereka ngampar sok disanakan ka kota teh waluh teh ti dieu geuning tuh waluh eta teh waluh Cina nebikeun ka di tuturusan di Paranggongan tuh tingali tah ayeuna geus bade nepi ka kota Lembang bade tujuan Cibodas Lembang teh sakedap deui ge bakal dugi ke kota Lembang dan teh sajam-sajam acan ujung burung kae mah. Di dieu. Ku abah bade ditutup, abah aya dina motor. Wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.